Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temangkan nama Abdi Abdul Hakim di kelas 10 MIPA 2. Ti ayeuna Abdi bade nyeritakeun tentang babat godog atau babat Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah terus sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktena. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus ka Ramana unjukkeun yen dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung jeung Jajaten tapi tak aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana kitu Prabu Siliwangi gawat bae nyauran para ahli nujum kerajaan. Minta bobolongan, sugan aya jalma nu bisa nandingan kasakten Kean Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabiga jeung aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujugna aya aki-aki nu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma nu bisa nandingan kasakten tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh, ayana di negeri Makkah. Ngaranna Bagenda Ali. Sakirana anu bisa unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali. Kanjeng Prabu alit naor. Aneh pisan sameme ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana ngilasna. Ti harita Kean Santang teu geunah cicing. Hayang geura gok patepung jeung jalma nu ngaran Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadu Jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi sejam miang ka negeri Mekah. Rek nepungan Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku Ramana gejlik bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Lempang ngulon muru kalebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti. Lempangna teh nampak kancang. Nyaeta lempang dina kulit cai. Nyak kencang kaditu ka kulonkeun. Barang nepi ka negeri Mekah, Kean Santang patemeng jeung aki-aki anu keur ngiuhan handepan tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neges-neges ka nu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pok nakalah malik nanya, "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali. Cenah ajeuna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu Jajaten." "Oh kitu. Ya atuh tuturkeun aki." Cek eta aki-aki ngajak indit ti dinya. Kean Santang nuturkeun. Tapi kakara oge sababaraha langkah, aki-aki teh pok nyarita, ieu kaki tinggalin. Cing panyakeutkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui. Maksud rek mangnyokotkeun itek. Ari itek si aki teh nancep di deukeut tangkal korma. Barang eta itek dicabut, karasa bet pageuh. Kean Santang nyambut deui beuki bedas, angger bae teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian, nyambut deui eta itek sataker tanaga. Neh pisan, lain itek anu kacabut teh, tapi kalah sukuna amblas kana taneuh. Kitu jeung kitu bae, unggal manehnya nyambut, sukuna kalah beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesang. Itek angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta itek teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. "Saha saya nyana andika teh Ki?" Cek Kean Santang semu lungse. Si aki teh ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya kaula anu ditangan ku andika teh. Kaula Bagenda Ali." Ngadengi kitu rumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasakten dirina ukur satungtung buuk upama dibanding ilmu kawadukan Bagenda Ali. Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda, cek Kean Santang. "Heug. Tapi andika kudu ngucapkeun syahadat heula asup agama Islam." Walaun Bagenda Ali. Ti harita Kean Santang asup agama sarta terus guguru ngulik bag-bagan agama Islam ti negeri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap ilmu, Kean Santang pamitan hayang ngulang deui ka nagrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidean kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dipegelkeun ku Bagenda Ali, nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an.
Kian Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuling ngagem agama Islam. Ari Ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawantara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun Karanton ngungsi ka hiji tempat di Pakitulan Garut. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Mungkin cekap ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.